usahanya. Mang karnaon? Oh, keur ieu ya, keur ngangon anak kuda. Aduh, Anak kuda. Mana anak kudana? emang teh katemponya ku maneh anak kudana. Tuh, itu anak kudana. Buah edan. Ya, lah tuan. Anjir. Aing geus nonton film zombie rame sia. Eta zombie ngakan jelema we hayo. Zombie emang akan jelema, tapi tara akan bawa turana. Biarkan aku berada di sini, biar ku tahan laju angin, azarkan aku Ya. Usaha tisuk ngeletuk ari usum hujan teh. Mun menang untung sakieu. Deka kumaha ya carana nya. Mang meser, Oh, geser naon jang? urang teh diteu meuli sabun kena urang di aya teh. Oh, aya. Arek beli sabun naon? Sabun cair apa sabun batangan? Lengkap pokoknya mah. Sabun batangan baraha, Mang? Oh, nu batangan mah 5.000. Murah. Lamun nu cair baraha, Mang? Nu cair, kamu nu cair mah 8.000. Oh, mahal nih. Mana aing nyaho hargana sakitu? Tanyakeun ku ka pabrik ka ditu. Oh, lamun ditanyakan ke pabrik bisa murah, meren. Hei, naon? Wih, ruas wae sih mah. Keur ningalikeun hujan deuk ya. Oh, pagawean. Jangan ditinggalikeun. Justru ya aing keur gagawe. Gawe mikir deuk ieu sebenarnya mah. Tapi bingung. Kunaon nya hujan turunna cai. Lamun nu turunna moal nengakeun mah eta mah omongan mantan. Hiber-hiber yang lain teh. Untuk diri ku deui. Ayo Neng Nisa. Mereka mana? Badan meser seblak. Ih, meni gelis gitu. Resep dah amang mah. Ih, sorry ya. Apeula. Naon? Arek minta bantuan tungguan sakedeung teu kemana-mana nya. Pangapungkeun layangan. Si teu ngapung-ngapung tadi. Sugane atuh ku Neng Nisa nu gelis bisa hiber jika bidadari kalau heulang layangan. Ih, mana tuh dikeun? Sakieu ngecan. Encan. Sakieu. Encan. Sakieu ngecan. Encan. Hehe. Arek naon mimilu? Tungguan ti ditu arek oge amang ti ditu sing jauh urang ti dieu. Pan amah teu bisa jauh-jauh ti Nisa. Naon sih? Maneh mah awas. Layangan aing nu dipoekeun ieu. Aduh.